Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Dihikayatkeun di zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tah tokoh-tokoh nanya apalkeun? Saha? Harun Ar-Rasyid. Tah di zaman Harun Ar-Rasyid mah sok terkenal teh eta Abu Nawas teh aya. Seorang tokoh sufi tapi anu teh daya intelek nate tingkat tinggi gitu. Jadi bodor nate jika nu bodor tapi ngeusi gitunya. Seorang intelek eta. Ilahi la sulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabri taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi eta nu ngadadomkeunna Abu Nawas eta teh. Tah di zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid aya seorang pemuda syabun fil Basrah di Basrah. Di Basrah teh masih bagian negara Baghdad. Baghdad teh Irak. Anu mana ieu pemuda teh musarifun non digindingan ala nafsihi kana sorry musarifun anu keterlaluan hirupna teh ngaran-ngaran budak ora lamun ayeuna mah meureun lamun tukang mabok naon deui tukang tarok tukang mukakeun anderok eta tah nya mantanggul pisan ieu pemuda teh musarifun ala nafsihi wa kana ahlul bilad yang zuruna ilaihi bi ainit tahqir. Tah sakampung eta ningalina ka pemuda eta teh ningalina teh dengan panon dengan mata menghinakan. Nah, menghinakan teh ngece ngaran-ngaran ngahinakeun kumaha sih? Teh nya ngece nyapirakeun. Nah bet nyapirakeun karena ningali kalakuan eta pemuda anu goreng patut bukakeun entos tadi atuh. Nah ngan peda ieu pemuda teh apal jadwal ketika rek datang Rabiul Awal manehanana samemehna ieu samemehna rek Rabiul Awal manehanana ganti pakaian mandi terus deui diganti ku sesengitan wa amila walimah rek nyieun walimah nyieun non hiburan non walimah teh perayaan. Nah tujuanna rek naon? Oh pihak Maulidun Nabi. Oh apaleun isi pemuda teh meskipun mantanggul oge nyaho bahwa Rabiul Awal teh ieu bulan kalahiranana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu mana ieu manehanana dawam weh kitu kalakuan teh dina waktu anu lila. Geus beres Rabiul Awal kitu deui. Kalakuanna teh kitu deui. Pokoknya mah setiap mulut rubah si eta mah pemuda teh. Anehnya eta ku Gusti dibere kitu, dibere kacintaan ku sabulan sakali. Eta si pemuda teh. Sumalama mata sami'a ahlul bilad. Tuluy ketika manehanana maot ngaran maot jalma nu kitu patut kira-kira kumaha. Jigana teh alhamdulillah karena ningali kalakuan nu goreng patut ya urang we geuningan lamun ningali atanapi ngadangu keur di jalan raya ningali pemuda nu naik motor geuningan gandeng kanu ceuli geuningan hate mah nafsu keur nafsu mah hayang nate ngadoakeun goreng sing cilaka bener we cilaka jebret alhamdulillah nya ceuk aing oge pan kitu nya kitu pan cek urang teh. Nah ieu ningali kelakuan kitu
para ahli kampung eta. Nah, ketika maut nanti alhamdulillah. Tah, ketika maut eta jalma pamuda teh ya, ngaran-ngaran diurusnya paling diurus sabiasana. Tidak seperti sapuratina, tidak seperti biasana jalma anu biasa anu bager. Ya nuluykeun hanca ieu nya, nuluykeun hanca nu kamari tina ngagungkeun Maulid Nabi. Aya hatib di kampung eta teh, hatib teh suara anu tanpa diketahui saha. Ya, jalmana. Kumaha eta hatib teh? Ahdiru. Hei, urang kampung. Mana kampung Hergar mana merenya? Hei, urang kampung Hergar mana? Ya ahlal Basrah. Hei, ka urang kampung Basrah. Washhadu. Kudu saksikeun ku aranjeun kabeh. Zanazatun itu zanazah teh waliyun min auliya'illahi ta'ala. Si horeng pemuda itu merupakan salah satu waliyun, seorang wali, seorang kekasih Allah di antara wali-wali Allah ya. Fa innahu karena sanyanya eta jalma teh azizun ingdi. Mulia mungguh kaula mah meskipun di hadapan manusia goreng. Ya, tapi mungguh Allah mah ieu teh saha? Jalma anu mulia. Fa hadara ahlul bilad, terus hadir eta ahli Basrah teh janazatahu kana janajahna eta pamuda. Nu asana eta pamuda teh diantepkeun. Dianggurkeun. Nya ku sabab diantepkeun teh ya aya undangan, aya hatib suara tidak berwujud teh ya. Nya we tungtungna eta ahli kampung teh ngurus janajahna terus mengkafani eta dikersakeun. Faraahu fil manami. Eta dikersakeun nu ahli bilad khususna anu ngurus eta janazah si pamuda teh ya ngarimpen anu mana ngimpenkeun si eta pamuda kaayaanana keur aya dina kaayaan kerajaan Sundus wa Istabrok dibere mahkota anu sakitu tohaga gagahna itunya atuh panasaran nya di antara sebagian masyarakat orang kampung Basrah teh nya naroskeun ka eta pamuda bima nilta hadhil fadilah cik ujang pan ujang teh sakitu baragajulna di kampung teh nah anjeun boga kaistimewaan model kieu eta si pamuda dengan hebringna dengan gagahna kumah kota dengan kebesaran anu sakitu tohaga agungna nya manehanana ngajawab kaula menang kieu darajat bita'zimi maulidin nabi ku sabab ngagungkeun kalahiranana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh cacak nu kitu nya maka siapapun berhak ngagungkeun Kanjeng Nabi mah tah ngagungkeun Kanjeng Nabi dasarna tetap aya dina hate dasarna aya dina hate terkadang aya sebalikna jika anu ngagungkeun secara lahiriah mah tapi bisa jadi manehanana hayang kapuji juta-juta puluh-puluh juta misalnya ngaluarkeun supaya hayang katanggar ku batur maka kelasna oge bakal beda itunya tah ningali kana sejarah ya atanapi hikayat kana kisah zaman Harun Ar-Rasyid aya hiji pamuda anu sakitu baragajulna tapi ngakhususkeun dina bulan Mulud mah ngagungkeun manehanana teh nya nu asalna hampura misalna nu budak pang misalkan ieu geus eueuh dipiceunan heula ieuna antingna dipiceunan heula khusus eta mah sabulaneun nya sabulaneun manehanana khusus naon ngagungkeun Kanjeng Nabi urang mah alhamdulillah urang mah di sabulan bahkan jeung silih muludna kabeh tiap malam teh aya wae muludan teh
nya tiap muludan tiap peuting teh aya we di kampung ieu di kampung ieu di kampung ieu tah hadirkeun urang niatna ngagungkeun Kanjeng Nabi sok sanajan misalna pembahasanna teh eta keneh teu jadi masalah nu penting mah urang bungah we itunya kan terkadang tina acara muludan teh ieu deui ieu pembahasan teh terkadang aya nu geus apal urang teh aya nu henteu sama sekali deh bahkan aya oge termasuk hiji pemuda ieu kisah ieu mungkin aya nu apal aya nu henteu ku gara-gara ngagungkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Geus sakitu heula we can beberes. Oke. Oke lah kisahna ke di zaman Khalifah Abdul Mulk bin Marwan. Marwan. Kade ngaran Marwan teh aya nya bapakna Khalifah bapakna raja Marwan teh. Wow. Mari ke bapakna urang. Maka urang kudu nyaan nya ngagungkeun Kanjeng Nabi teh. Ieu keun we hadirkeun we bunga gitu meskipun bingung oge bae ganti bunga bingung jang ajengan eueuh can aya konsumsi encan can ngumpul seragamnya kitu keneh panggungnya saayanakeun bae heula nu penting mah bunga we bubungah we pokona mah gitunya tah ketika bunga eta perkecil nilai-nilai permasalahan perkecil meujeun mah misalna urang teh can kumpulnya masalah tambahan tah ulah kitu nya perkecil permasalahan jadi kurangan aib urang teh oke gitu tah nu penting mah nilai ngagungkeun Kanjeng Nabi nilaina urang ngagungkeunnya samampuna urang gitu ngan peda secara logika lamun urang hitung-hitungan nya lamun secara hitung-hitungan meriah dan tidak meriah mah itu mah relatif ya relatif lah eta mah da kumaha kemampuan duit meureun non meriah jeung teu meriah mah ngan lamun secara logika urang muludan teh henteu satahun sakali pan urang mah diajar 40 poe tah kamari ayeuna terakhir jang maca Rotibul Kubro jadi urang muludan mah ti malam pertama keneh nya kitu we alhamdulillah sok alhamdulillah nu kudu diingetan cenah tuh 40 poe nya aya nu tamat aya nu bolong eta mah nya terserah eta mah nya ngan pedah bakal beda engkena teh bakal beda anu seukeut minangkana mah urang ngasah bedog maca Rotibul Kubro anu mana eusina Rotibul Kubro teh eta teh kumpulan sholawat terus di lamun dibukakeun hiji-hijina padilahna kautamanana begitu hebat terus di samping sholawat eta nyata urang hadiah Fatihah ka ulama-ulama wabil khusus ka habaib ka ba'alawi anu ayeuna dipermasalahkan urang mah ulah ngiluan nya bisi cucuk kade urang mah ulah ngiluan urang mah tetep urang mah cinta ka habaib gitunya cinta ka katurunan Kanjeng Nabi ka habaib ka ulama oge aya nu turunan Kanjeng Nabi aya nu disumputkeun aya nu dijelaskeun nu penting mah urang mah supaya aman mah cinta ka habaib ka habib oge cinta ka para ulama karena kailmuanana itunya karena kecinta ke ilmuanana nu aya dina jeroana da ari fisik secara fisik pan urang ge sarua kieu kan nu ngabedakeun naon ilmu keimanan katakwaanana naon deui kaikhlasanana sok pan beda-beda beda-beda meskipun secara fisik mah nya sarua tah maka urang teu bisa menilai seseorang khususnya nilai jero hatena teu bisa ngan pedah lamun secara sekilas mah ayat tampak gitunya tampak
eusi hate tapi henteu kieu urang apal eusi hate maneh teu bisa kitu nya sabab dina hate oge banyak kedalaman odoh dina hate itu ada ruangan ada pintu ada jendela ada atapnya itu semakin dalam sok we ente ngarasakeun semakin dalam terus semakin jero oge si hate teh maka nyieun puisi palung hati yang dalam palung teh apa palung teh apa naon palung teh heeh palung teh titik gitu titik panghandap-handapna beda deui atuh balung mah tulang atuh ieu mah palung palung wang jero-jerona gitu dasarna dasar lah gitu saking ku jero-jerona heeh jadi teu apa tah kaluasan hate teh matak orang kudu hegar mana teh cicing di hegar mana kudu lega hate teh sebab dah hate mah abstrak kan nya rek disempitkeun nya kurang bisa disempitkeun bisa dilegakeun bisa dilegakeun silahkan we nya kumaha wadahna maka kurang dilegakeun heula set si hate teh nya kata kan kudu di kieu-kieu itunya nu di kieu-kieu apalna legana hate nya wayahna kudu mengkaji teu oge bab hate ya hate teh kumaha nya bentukna teh kumaha teuing hate teh segumpal daging atau daging papan nyod nya urang mah dilopekeun we itunya tah memang tah mugi urang ku wasilahna ku barokahna Ratibul Kubro anu mana kumpulan sholawat urang teu diantepkeun itunya teu diantepkeun ku Kanjeng Rasul jadi mugi we Kanjeng Rasul ningali ka urang keur kikieuan teh urang keur ngaliung kieu teh yakin teh heeh nyaan eta teh so kayak pada itu keyakinan itu pada di jero terus di tingkat keyakinan seseorang beda-beda pada ada yakin teh 100%. Nah 100% kan yakin teh lama 75% zon teh lama 50% syak teh ragu-ragu lama 25% wahm lama 0% kufur kufur atau gitu mah kan tuh yakin oh yakin tengket persentase eta yakin geus kana yakin naik deui tingkatanna nah ainul yakin geus ainul yakin hakul yakin geus hakul yakin hakikatul yakin wow geus eta mah jero deui teu nya tah urang sugan we urang ge bisa nepi ka dinya step by step we minimalna urang bisa mengetahui ngabedakeun oh mana nu yakin mana nu zon mana nu syak minimalna eta we heula kitu nya tah ari yakin mah naon ilmu yakin naon tidak ada keraguan terus naon ada informasi ada informasi yakin kanjeng Nabi teh Rasulullah utusan Allah yakin panggih teh jeung rasulna nah hambat yakin aya informasina tentang kanjeng Nabi teh itu sebagai Rasulullah mana dasarna dalilna aya Al-Qur'an wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin terus Muhammadun Rasulullah itu kan ya itu udah yakin semakin yakin engke aya engke bakal tambahan setiap perkara engke bakal beda-beda setiap perkara itu ya ketika orang rek mengenal kanjeng Nabi oh orang mah masih kena sebatas karena ilmu yakin heula encan karena ainul yakin misalnya karena ainul yakin kudu bisa tatap muka yaqzah teh ya ketika orang bisa ngimpen secara kanjeng Nabi maka ada kesempatan bisa bertatap muka gitunya
Sajalma anu ngimpi jeung kaula maka bisa ngimpi bisa panggih jeung kaula secara yaqzatan, secara yaqzah, secara kieu tah. Mata urangna mata ieuna bisa ningali gitu. Untuk saat ini mungkin urang mah masih keneh tahapna masih keneh merasakan nya. Nah, pernah merasakan teu kehadiran Kanjeng Nabi? Masih kini masih merasakan jeung merasakan oge masih make imajinasi ya kan gitu. Selasa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asrukallahumma inna nas'aluka anfusana wa dinana wa imanana wa lana wa ladana wa abnana wa jami'a ma an'amta bihi alaina. Nas'alullaha dinana wa amanatana wa khawatim amalina wa antunawir biha qulubana wa qalibina binurillah wa binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takfiyana biha syarra mimma nakhafu wa nahdhar wa ighfir biha walidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa aslih biha al imam wal ummah wa ra'iyah wa lib biha baina qulubihim wa rfa syarra ba'dihim an ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad suratan tunjina biha wa iyyahum min jamil ahwali wal afat wa su'il dzunun wa salimna biha wa iyyahum fi yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Unzur ilaina bi'aini rahmatik unzur ilaina bi'aini rahmatik unzur ilaina bi'aini rahmatik wa la tanzur ilaina bi'aini sukhtik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisiril asraril fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awalil muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana ma madha karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah ayeuna bisi ayeuna beberes heula. Erek dites langsung itu. Oke, isukan atunya. Ayeuna mah malam 40 besok lah mulai mulai kitab arba'in. Tapi serba dadakan ya pasti serba dadakan. Jadi tugasnya ti ayeuna ti basa eta ge kudu geus mulai ngapalkeun. Ayeuna ke jam bisi arek hadir di Lunjuk Hilir aya Buya. Kali itu sekitar nyantai weh sekitar jam 10-an weh atau tapi jam 11-an. Ya. Tah mekal eta mekal iya mekal karpet atau napi spanduk jang iya persiapan isi jang sare heula nu sakola mah gitu nya gitu.